Waqsamul iftar arbaatun ari bagian buka aya opat hiji maya zamu fil qada wal fidyah nomor kahiji aya nu wajib qada nya wajib fidyah dua hiji al iftar li khaufin ala ghairi buka lantaran ngarempanan batur nya wajib qada nya wajib fidyah. Ieu mah awewe di bulan Ramadan nyusuan nyana teh mun bari puasa ge bisa ngan biasana bari puasa susu kurang cai atawa hambar geus orok teu daekeun nyusu ceurik bae lah cak si sarwiti teh kuat mah kuat ngandek buka bae demi anak kudede jeung nyaahnya anak ka anak nyana di bulan Ramadan buka ta ieu bukana ngarempanan ka anak beusi gering lah beusi muriang lah ta eta engke nyana nya wajib qada nya wajib fidyah nya wajib qada nya wajib fidyah. Urang keur lempang aya jelema di luhur tangkal kalapa ka luhur henteu ka handap henteu naik tanggal kalapa ka luhur teu kuat ka handap besi ragag nyana teh ceurik di tengah-tengah tanggal kalapa eta kan eta ka luhur ja nyebragan itu teu kuat karena paruasan morosot ya gula mah tulungan nah ieu urang deuk nulungannya na ge sarua sebab tangkal kalapana ieu teh 40 meter wara ieu tangkal kalapa jadi nyana aya di 20 meter urang teh nulungannya na teh ieu keur puasa sarua bae nah ieu urang buka puasa nulungannya na buka heula urang puasa lantaran ieu korban duanana ieu urang bari puasa teu kuat aing ka luhur ngan lamun diantepkeun nyana ragag urang tulungan ka luhur ku urang dipapak urangna buka heula bukana urang nulungan batur wajib qada wajib fidyah. Nomor kahiji nomor kedua al-iftar ma taghiri qada'in ma imkaniyat ayati Ramadan ahor buka disertai ngairkeun qada bari manehanana imkan sehingga datang ka Ramadan deui ta eta teh njana nya wajib qada nya wajib fidyah. Zaid tahun kamari boga kodoanin kemudian datang ka tahun ieu can kapuasaan datang ka Ramadan deui can puasa pan eta teh wajib qada nya engke sawal ka ditu nya wajib qada nya wajib fidyah. Qadana mah tetep bae lamun manehanana qadaanana 2 poe fidyahna mun kakarak sataun ieu hiji berarti saleter sapoe saleter 2 poe 2 leter datang ke tahun berikutnya terus tahun hareup encan ka qadaan keneh bae encan ka qadaan keneh bae berarti ka 2 tahun tetep bae qadana mah 2 poe bae ngan fidyahna berarti tambahan mun satahun jadi hiji-hiji lamun 2 tahun berarti 2 ieu mah kasimpulanana pan baheula ieu mah urutkeun ngora di Jakarta teu puasa jadi kuari teh dihitung teh geus 15 tahun geus 15 tahun urut ka bajidor di Jakarta kuari sadar geus kolot jadi baheula boga qadaaneun 2 poe lain 2 poe sabulan teu puasa kuari jarakna geus 15 tahun berarti sabulan teh 30 poe sapoe na saleter kuari geus 15 tahun berarti sapoe 15 liter kali 30 berapa kali 30 gegeraan kos hitung hutang bae angel jadi berarti 450 kali 15
berapa 45 bener ente sih yang hitung itu. Nah ai kodona mah tetep 2 poe ngan beasna fidyah. Nah kemudian gitu nomor kedua maya zamu fil qadadunal fidyah. Eta masalah eta tadi tak loba datang ka kula simba anu nyana nyusuan karena anak. Jadi saya mau bayar fidyah sama Pak Kiai. Fidyah apa? Saya nggak puasa katanya bulan Ramadan. Oh iya fidyah berapa hari sebulan? Jadi berapa liter 30. Kodonya udah emang wajib kodo pakai. Wah iya udah. Iya. Katanya fidyah doang. Tak eta jadi nyana meureun ngadenge fidyah doang. Ai kodona henteu. Itu sering itu masih mbak-mbak sering. Jadi si mbak-mbak mah pan kurang ngaji. Ai urang Cilongok mah nya fidyah henteu nya kodo henteu. Leuwih parah tuh. Jadi nya wajib fidyah, nya wajib qada, nya wajib fidyah. Nomor kedua mayazamu fil qada dunal fidyah, wajib qada teu kudu fidyah. Ieu mah okos mugma alaih. Mugma alaih teh jelema ayan wajib qada teu kudu fid. Iya. Wasalisu mayazamu fil fidyah dunal qada, wajib fidyah teu kudu qada. Saha syekhun kabir aki-aki. Aki-aki umur geus 80 tahun, 90 tahun, anu nya nama diajakan ngobrol ku urang, ai sia saha ku anakna. Nah iya aki-aki aduh, kayak ngobrol deh, orang geus ngobrol tadi taju, orang keluar, aya baru 10 menit, kadinya deh, saya salaman deh, jeung nyana ngobrol deh, sia saha cak yana teh. Wah, ya aki-aki brengsek ge kos. Tah ieu kos kieu wajib fidyah teu wajib qada. Geus harapan di mana kos kieu. Geus harapan ya mah. Ka pamajikan ge kitu ke Noel nyana. Tunang karak biasa pamajikanna ge. Menang 10 menit Noel deui. Cek pamajikan, "Heuy, kakara ge cikeneh." Iraha. Kamari tamah. Jadi lo pohon jasa, masyaallah, masyaallah. Nah, iya wajib fidyah, wajib qada. Fidyah lagi poe eta bae, asal maghrib bikeun. Poe isuk bawa waka. Ke isuk maghrib bikeun. Terus bae unggal poe, sapoe saleter. Kubaca na kiai lamun sabulaneun bae 5 ulah. Lamun endek atuh teu nanaon ngan besi rugi. Maksudnya besi rugi kumaha besi nyana menang 10 poe paeh. Kan rugi 20 liter tak itu. Ayo besi carita ya cari sedekahkeun we sekaligus atuh masalah. Nya jadi urang mah teh emang barahan ieu. Sebenarnya di Indonesia mah sangat luar biasa ese nyaritakeun bangsa Indonesia mah. Artina bener-bener tawadu, bener-bener itu laleuleus hate. Di urang mah lain lalagaan, urang lamun dulu di Timur Tengah, deredegna jeung segala rupan. Di urang mah salah dihampura bae, pejabat salah dihampura bae, dulur salah dihampura bae, gede hampura. Mantak pohara urang luar negeri, urang Timur Tengah, urang Amerika, Eropa dulu Indonesia gak kayak gitu. Sebab kunaon sih tilok mararah orang Indonesia, masya Allah, laleles nararmah di Mekah paling diakui, di Mekah paling diakui ke orang Arab paling sopan orang Indonesia, elehan orang Indonesia. Nggak sepakatnya mual ayah baik, mual ayah di dunia kos orang Indonesia. Beneran nih malain lalagaan, orang luar negeri mah tuh menang salah seetik, sukat sikut baik. Di orang nggak ayah hiji dua, mesti dianggap lah nukos gitu ya.